Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wassallallahu dinten ieu rahmat Gusti Nu Maha Suci urang tiasa ngempel di gedung 2 lantai 4 Universitas Pajajaran dinu raraga para pakar, para pinisepuh memperdalam sareng memutuskeun draft rekomendasi musyawarah 2 Majelis Musyawarah Sunda. Alhamdulillah dinten ieu di 100 langkung anu daftar tiasa hadir utamina para pinisepuh Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Presidium, Pak Didin S. Maulani, Pak Hernawan, Kang Nukman Abdul Hakim, Kang Ngantos, Kang Burhanuddin Abdullah, aya Kang Indra Perwira, aya Teh Eti, Kang Hendi, Kang Majen Deni Kairawan, sareng anu sanesna, dan alhamdulillah ieu teh kamari teh badina acarana internal Pak Didin S. Maulani mintun surat ka Kang Buki Wikapi sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah biasa diwakilan ku Kang Rahmat Hidayati Nusanes bagi MMS sanes Nusanes margi di awal Isrenan 8 Juli 2024 Kang Rahmat Hidayati kalau buat reng-rengan di anggota DPRD anu ngarojong lahirna Majelis Musyawarah Sunda. Janten anjeunna teh sebenarnya dari MMS mah teu aya nu janten pejabat ek officio aya teh presidium ini sepuh panata pikir sareng panata gawe. Jadi kalau betna walaupun saha dengan pejabat rata-rata anu akan janten pilih sepuh ya janten panata pikir atau dengan pakar. Alhamdulillah sumber daya manusia pakar MMS saya Dr. Wina Erwina PhD anjeunna alumni Leiden aya Kang Dr. Dadang Muhammad, aya Kang Yusyus Kuswandana, anjeunna anggota DPR RI periode sebelumnya, dan di penggajian MPR janten aya Kang Luki di Sumedang mewakili WIT, aya Kang Robi, aya Kang Ruli, atau Kang Ruli dari wagi-wagi sadayana di Satraka Siklutra, di Cirebon aya, di Jakarta aya Kang Aulia Bangsa Atmaja, di Cianjur aya Kang Saeb, di Sukabumi aya Kang Teddy Ginanjar, di Banten mah jelas aya Ilham. Ieu mawakilna Kimpik atau Taufik Urahman Luki di Palat. Alhamdulillah janten MMS sanes organisasi atau majelis urang Sunda di Jawa Barat lain, tetapi ngalingkup Banten, Jakarta, sareng Jawa Barat, Cirebon lebet di Pini Sepuh aya Kiai Mustafa Ali Sirat, aya Kang Profesor Rohmin Dahuli bersama-sama. Dino acara dinten ieu panitia tos maparin draft bahasan ka para pakar rekomendasi 4 agenda nya kahiji soal jati diri strategi kebudayaan sareng pemajuan kebudayaan eta penting pisan kunaon jadi agenda karena bangsa nu maju nu fondasi kebudayaan rakyat. Kadua Sunda sarakan sareng negara. Kumaha ieu Sunda ka lemah China kalau Kang Ganjar mah kumaha Sunda ka negarana. Ieu kedah janten emutan. Pacayana Ahmad Jayadi Kubatan Sunda sarakan negara tu ngalikup tema anu panjang. Anjeunna nyungkeun aya
agenda anu khusus, yaitu pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ya, Jawa Barat diantaranya punya problem kesenjangan fiskal. Nah, kesenjangan fiskal ini akan menjadi salah satu agenda. Dan terakhir adalah Sunda dan kepemimpinan. Sunda kepemimpinan sok cariosan hari Sunda teh biasa dulu sebagai sebuah kelompok atau salah Kang Cece adalah helang anu ibarat luhur di awan-awan di langit tapi sorangan. Kita Kang Cece almarhum di sepuh Majelis Musyawarah Sunda nyarioskeun deui cariosan Ali Sadikin. Hatur nuhun ku kehadiran wargi-wargi sadayana panitia. Mudah-mudahan pembahasan ieu engke janten draft nu diputuskan ku tim sepuh ke acara puncakna penyerahan hasil rekomendasi Kaping 22 November di Gedung Sate. Panitia tos ngulung 400 undangan resmi tos di kamari ditugikeun ti menteri ka DPR, DPRD Provinsi Bangka-Belitung siga nama dan sanesna. Mudah-mudahan di acara puncak nama urang krieu engke para tim satu bakal ngadugikeun naon nu janten keputusan